catur juru pantun ngaguar carita buhun nu ditunda urang samper nu ditunda urang Allah masih nambah carita anak hejo lembok lawakon pun ampun ka Maha Agung kamanggung ngedapa payung ajar hidup nyanyi hidung cerita pantun ngejujut cerita buhun ngahudang cerita puguh gapuring catur ngembat papatan carita mujang sorangan di pasingan di mana picaritan tetap mah lulurung tujuh ngabandung kadalapan keur di soraan dinten ending baris ngawitan buka lebaran anyar ulum ke kadang wargi sadayana para tatangi bilih badai ngirinyak seni bilih badai ngiring margi doa anu langkung paus dari nadi urang sasarengan nyak seni karena seueur aya rupi-rupi alat-alatna sapertos aya sinyal aya cermin atau kapi kaca aya alat hias atau kapi sapertos di nyanyi ti bubudak ayeuna ngemut-ngemut ngabujeng kana pelaminan kitu ieu sinjang nawiskeun ibu sareng lilina ditiup apa dipupuran ku ibu kurang-kurang kitu dong kantos kapungkur keliung janten apa pameresan kita mah datang kedah wios kedah mohon si anak liwet urang ngabujeng aya salah sawios ketemu wawas dampal sampean ibu dua nana penta doangan saparantos diseka disebrot kulisah seungit gelis sok disiun sing lami siup-cium nah sok sabar nyuhungkeun mama usapan ibu hampun tengah asuhun ampun anu ditedak rumaos abdi itu seueur bilapah dosa ka mama anu tos sesebeleke sesetang dididik diatiku ilmu panemugesan bakat tapi sabalikna mama leah mana ngahampura ka abdi wirehna abdi di kumaulah kanu tetep caroge iwal pangdoa mama muga apesialku kugituna tong rek salempang jeung ariwa aya di barengan hate anu ikhlas geura ipukeun ipu alhamdulillah ayeuna si malih kanu apa aya canak caina cu kudiwa kanu jantan ngan hiji amanat apa jeung mama keur hidup di mana rupenta mumpung aya kene indung jeung bapa kadang wargi wa bibi aya kene perintah doa restu langsung dilihatkeun ka kakek didoakeun ku sapihanean sabata sariba urang mangga keras
balikan urang sasarengan alaihi wasilah Allahumma sallam Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi falikul wasilah wasallam Allah ya Rabbi alaihi wasalli ala Muhammad ya Rabbi baligh ala Muhammad ala Muhammad ya Rabbi baligh wasilah baris jengkar di payunan ibu sareng rama rek kumaula kanu janten caroge mudah-mudahan urang ngadong ka Gusti Nu Maha Suci neng di mana ngambah halaman dicagerkeun dibageurkeun gitu nya sing kumaula kanu janten caroge sing harmonis di mana rumah tangga aya artos gelis neng monya iya tengah tiga sok kamana sok musik dulu di antawi sinyang anu 7 ieu saur neng mana anu warna anu pikaresepeun cara beungkeutkeun buntelkeun awas di dieu tatihna geus tah beungkeutkeun arek dialungkeun tah ieu door prize deui berhati-hati deui awas siap sok gereteskeun di mana lain ieu itu budak pimpingan dicokot budak hidung porno jeung hidungna ulah nepi ka pasti hei ibunya ditanya ke ibunya makasih rencana aksinya bangga ayo enak pak enak iya mangga alhamdulillah ingat dong bisi boga budak belet atawa anu can kawin menawewe menalaki can nikah padon sareng sapakan aya berpakaligus sadayana wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.